Pati Jagatnata keur ngaja papangduaan ninggalkeun raga badag. Walah iya di dia geuning cepot. Jahat sia. Paingan diimpleng ka itu ka dieu aing poek. Lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangis ya. Duaan ngadon anceleng-ancelengan di dunya make wujud anu lain. Ari asli na ieu diantep, aduh Gusti ngahina naon maksudna ieu. Cepot, nah, hadi asuk. Kang, lapet ke. Sembah kapihatur sih. Moal kene malan sia. Lah. Moal ne malan. Ya, kulem disebut sare lain. Ieu teh ninggalkeun raga badag ge makhluk teh. Nya Ruas nyebutnya aing ruas. Oh, geuning teu ngarenghap tah. Diuk. Pusing rungsing tapi hiji ngambela. Hese capek sembah kapihatur moal ne malan moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badag da lain sare mati geni ieu or nanaonan ke urang caritakeun. Kaget ku nirahan ningali masa jati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler. Kunirahangan dika kurang ajar sia. Naon ieu teh bapak teh jauh kurang ajar we. Ieu paman maneh nepi kacul kana kawajiban sudog-dog tinggal iga. Sudog-dog tinggal bangke meureun. Maksudna bapak apa maneh anu ngala nyawa bapak di dunia buta teh tah ieu anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mangkeluk nah bapak teh jauh-jauh ai buktina ni kan kaloler heuh sare meureun disebut sare da teu ngarenghap. Jadi ieu teh hartina ninggalkeun raga badag. Raga lemutna teh nyaeta nyieun deui hiji wujud nu dipake ku manehna buta. Tah buta teh ieu sinarada ieu.
gentayangan di dunia kemudian kasang tukangna naon hayang layang jamus kalimus sada lambang keagungan negara lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nyata dina amal eusina nyata lambang keagungan negara eta teh anu dibemetian ku Ketuhanan Nu Maha Esa tungtungna keadilan lain dipigawe mah kalah dipangplangkeun geuning diungagang gamarna padahal kudu dipigawe eusina baingan adil ayeuna teu walatra hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik keur nu gede mah adu meh gede duit meureun dina dihukumna oge teu ditoe-toe acan ditempatkeunna oge di tempat anu ngeunah aya nu maling hayam mah sabari ripuh teh di buligiran di gemrong reungit kumaha nya Pak kieu dah keun dadang kege aya balitunganana tah mana kitu oge meureun manehna teh teu sanggup jadi pamimpin bisa jadi mun kitu mah Pak ai geus cul dog tinggal igal kieu mah cul kana kewajiban tah ayeuna Bapak dek ini deui ka dunya maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu balik deui kana wujudna ai maksud Bapak tah di dieu kerajaan kumaneh pake maneh jadi raja Triloka raja nu ngarajaan raja dewa-dewa ge bakal sujud ke maneh anjir lain hayang make baju sakiang akang teh tong sok kitu teh mah patahan teu balik naon teh nya Bapak naon lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana da pakaruksak atuh SMP SMA ge abdi mah teu bisa milu paket ngerem mun sadaya milu paket oge nya da pengetahuan ka ituna oge ilmu ijazah meunang oge da puguh meureun heueuh intelektualitas da bakal eueuh ka ituna teh berat pertanggungjawabanana ieu mah sakedeung sementara nungguan jurigna datang tangke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lumpat ka mana manehna ulah gua euy sanggup sia jadi raja nya ai sakedeung mah teu naon hayang mecakan asal lain 5 tahun ini Kang tong lila teuing setahun setengah we aing asa geus ngasaan widadari we geus ya jadi raja sehari iya oh jadi abdi jadi raja Bapak tim suksesna kadeh jadi tim suksesna tong sok bobodo batur ngabibita batur nya Bapak ngeunah bakal boga gamelan nya ai abdi ai sugan teh moal kieu atuh da oh lain mah kagok ku batur teh dipake heeh kagok borontok ka pelang belang aing kagok boborot tak kitu sanggup maneh nya atuh ai kitu mah teh naon ai sementara mah ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya kan bae dicap jempol teu naon sok we kumaha maneh we nya da jadi raja dulu lah alah ngan teu bisa mukodimah lamun abdi dititah pidato kumaha Pak nya mulai rekamannya Bapak anu ngomongna abdi nu sungut wawanana nya sok sanggup teu sanggup sok pindah
pakai kumaneh wujudna laan pakaianana pakai ku abdi rupa moal bisa anger rupa maneh bakal kitu maksudna asupan wujudna langsung jeung wujud maneh sarana teh nyaeta kudu mepek bayu teh naon ulah ngarenghap 5 menit tahan napas sok bapak ti tukang nu nyaredkeunana siap engke Kelanan. bareng atuh saudara karep pedora kelanan ulah kumaha teh aya abdi ka nu mana pade teh aya 2 heueuh aduh kul mana abdi yeuh dewek raja hah dewek raja dewek Batara Guru siling narada heeh kumaha teh Pak adi ka adi lanceuk ka lanceuk ai Batara Guru teh adina narada lanceukna jadi abdi wayahna ka narada lambung narada mah wah atuh meureun sapeleng kah Bapak yo kabeh ge kan kedua cukur-cukur da ulah ngan mau bisa nyebut adi guru paling adi beuteung mun kacuna teh dewek jadi raja siling narada kuring raja mah dewek jadi cacak wae ngadaguan ambek wae sia mah cacak teu ngamodal nepi ka perebut kitu kieu we atuh abdi adil mah naon sok mepek bayu teh ulah ngarenghap 5 menit saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru siap ah engke aing mah tong gurung gusu tenang we tong getas harupateun ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng mimiti ulah ngarenghap sok atuh hiji ya berarti 4 deui tong ngomong atuh cicing 2 berarti 3 deui 3 2 deui 4 berarti bakal mawalengkeng 5 cingkua jeung rurat reret sok perketkeun aya hayang boga gamelan mah bari jeung teu boga masa ge cingkuat karek 1 menit cingkuat perketkeun karek 2 menit tapi kagak deg-deg gitu deh ya mau puasa cingkuat atuh maneh teh udah eungap atuh saru aja kita modara ieu modari mah ari maneh ai sida wala geuning kuat yeuh api-api sia ge komo si lain kakak kalau bakar rokok kape heulaan atuh oh
Kata cara rangke bener. Bawa. Kita mulian. Sadaya-daya ulah hapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu sanes maksud abdi nyangakeun beuheung tanggar teukeun suku genteng blokeun naon oh si Dola kemana? Hei, di kamar bete. Oh ya. Ya. Si Dola kemana? Lah, naon? Gimana? Oh iya. Si lain jadi? Oh, wah. Yang tunyak tonyok kapan iya mah bapak mah adil tadi sahanu kuat teu ngarenghap 5 menit eta dua ka abus aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia lah naon geus dewek moal dek pake sorangan silingah dek mah maturan aing teh sudi make rada da merang meureun geus baju ieu bajakeun kitu batara guru ngukut dewek keur batur pakumaha sok buru-buru ka nya asupan sok buru-buru bapak rek init amunge peke bapak di dieu abdi nu newak jurig moal kuat sok da banyak ka kolot sok da kolot ge ngeunah sok nya asupan Ana eta omongan si ayah nu ka kitu. Karaos eta teh. Oh, atuh da geus berpengalaman itu. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Asup. Ini hese teu sia kudu dipaksa we. Bedegong leuwih ti naon wayahna moongah nah make baju nu kitu geuning eueuh bajuna ge ka mana bajuna ge eueuh kudu diting teh lebar eta geus dipake oh heuh wah Pak antong ieu Pak wayahna nah darek bajuang ieu mah bajuang dek nuntut keadilan itu anu keur apruk-aprukan di dunya soal pakaian bae nya atuh aya kitu mah cenah naon atuh sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reuwaseun lain ieu Pak sakti da kudu sakti batara guru mah kitu muhun hayang sakti we sajidu mah teu sakejap nyata sajiduh mah teu sakejap nyata maneh bisa sulap nuhun bisa sulap lah naon wayahna dewa urang calukan saurang mah maksudna urang cenah meuli kartu gaple ceungeunah mun aing di dieu keung permainan mah karena gaple seperti eta sora kudu digenti sok kudu saimbang atuh kumaha ngagentina dehemkeun di mana geus robah dehem kalima kali ka 4 kali bakal robah ayeuna Pak sok
Cincok. Tapi no damel kaula nun. Wah, anjir. Wibawaan. Hebat wibawaan euy. Wibawaan demi Allah aing mah. Oh. Naon rupiah pamaksa dan salira Kangjeng Rama bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala. Batara Guru, sumuhun. Batara Guru. Guru naon sih teh? Guru Dana Setia. Tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula non Kangjeng Rama Dewata Cengkar. Dewaji lain dewa. Alah, halus demi Allah, halus. Sok maneh? Sok, papator teh. Terus. Begitu. Oh, ladang. Tong tarik teuing atuh. Tapi no damel kaula nun Bapa Unyuk Sumangga. Naon rupiah pancen ti selera panjenengan ku putra pada dilaksanakeun. Nanging aya cita-cita kaula naon? Nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah Candra di muka. Hoyong digenti ku cai tiis dek dipelakan mujair nila. Dewa-dewa kabeh cenah turnamen nguseup di kawah Candra di muka. Tong kalewihan teuing. Sabodo kawasa. Ulah kaluwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo. Nuhun Adi Wijaya nun. Adi guru gitu. Ayo. Tas sakitu Bapa rek ngudag jurigna ayeuna. Mangga wilujeng. Urang ngajugjug ka karaton bale mercukona. Bale musyawarah para juata marasa ngajuata permanten bayar robaya. Kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk lereng. Kamana we karap sia mah. Anu dewa 442 teh. Teuning da geus piheulaan. Hayu urang tepungan widadari anu 6.000 660 eta mah ayat Allah belegung. Widadari mah 40. Laras. Dewa mah nya eta aya 4.440 are. Hayu atuh urang ngajugjug ka karaton bale mercukona. Tuna lampah eta. Kacarios di Guha Sela Bintara. Nyaeta ieu Sang Prabu Wijarna ka kasumpingan Senopati. Sampurasun. Ya.
batur lingih Kakang Patih Lingih. Pamugi sihapunten lumayan hatur lumayan sangkan jantan kasaya seninu jadi atikan ngaraketkan duduluran sariki kudu jeung kerja pikir sameme prapati ati nu awon perlu singkiran ayun-ayunan di ayun Marwata suta bingah ka kiri-kiri bingah marwata suta bingah ka kiri-kiri Prabu Wijarna kapingah kasumpingan ieu patih nagara nyaeta Kala Nurgeni ieu ngandika Bagya nu
aya papadana syukur bagja kumbayangan aja geus bisa datang ka hareupeun kaula coba minta supaya jawaban hasil jeung henteu nyaeta anu dicita-cita berang jeung peuting layang jamu sekali musada rayi kakang cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna hasil eta layang jamu sekali musada susah payah naker perjuangan anu luar biasa ari si Semar paeh sanes paeh deui ka ieu bangkena tah senang urang moal anu ngaganggu dan di dunia anu dipikasieun dengan si ieu we sorangan dan dina paena oge kaula nun soak gitu soak rag-rag jantungna atuh da diudag-udag ku kaula capek meureun layang jamu sekali musada hasil kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sekali musada kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy caina rek dipake mani api-api da ieu buktosna tah layang jamu sekali musada teh subah ya bagja bager kaula bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa kaaji ieu layang jamu sekali musada nyangakeun gawe akang teh mung sakitu-kituna bade dibeureum bade dihidang ya berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kaula sieun tina kalamatanana tina telatna da puguhnya kitu da teu gampang geuning urang amal pertahananana rekep kaya gegep paingan negara na maju da puguh rakyat jeung pamimpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana syukur bagja kumbayangan pinasti kasayang dumapara ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun ieu raja nyaeta lumebet rarancepan ulah kaget tenawan ieu pusaka dicekel deui ku kaula hei saha ieu saha satria bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran Sukma Sajati saha anjeun tejok ku sampean lajeng ieu Sukma Sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya hei jadi ketahuan saha entong saha sia mata peda aing teh sok lain nek maehan ka aing nah anjeun teh alah tong api-api sia nyaho aing sia lain aing teh lain mata peda deui
geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin? Hah? Ai, entong ai. Kabina-bina sia syarakah teh. Layang jamu sekali musadar rek dipibana ku sia ya. Lain waktuna kurang ajar. Ieu teh pakaian di dunya adalah nah saha kaula Semar. Ya, ninggalkeun raga badag sia. Sok dek lompat ka mana? Wah, kabur. Hei. Bahaya kabur. Woi ya. Naon tua pakai gumuncan. Marukana di luhur candi eusi meureun. Keun antep sia. Tuna lampah eta kacarios di Batara Guru Narada aya di balik mercukeun. Nah, siapa balak opat ditinggal ku balak tilu. Poho. Eta. Catur karena gaple. Iya. Sok, abuskeun sia balak kosong teh paeh. Aduh. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Balak 5 kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh, urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya ieu ah? Maksudna kesal. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha kahayang urangna urang maraja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu we nama. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareunah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang kadunya urang pesen beuleum peda. Nyaeta menta supaya pangneangankeun jengkol ngora. Nangka ngora jeung budak ngora urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek da moal teu ngagugu di titah dewa mah geriuk atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang teh boga hajat di dieu urang onangan para dewa kudu mere cinggelede hajat naon urang nyunatan saha urang newak dorna urang sunatan di dieu
benar urang ngonang singa depok singa depok si robot robot mana mitoha Mas Yuning mitoha Neng Nunung urut meureun eta mah tah kitu dorna teh urang teu tumpak singa Depok tuluy robotna harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana saha dorna moal teu ngeunah seuri urang kitu hiburan mah urang mah duh tingali aya jalma datang ka dieu aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya bener hayu boro-boro kakang kaget tendera haningali kaget kiri-kiri lagi tenera kang haningali ya tingali wujud urang ngarenghap aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun ai saha sampean ai lalawara teuing datang ka hareupeun dewa teu bema teu keramat luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk Raja Ponggawa naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarat ti tadina anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can mencicak-cak goblok saha ieu naon mana datang ka dieu teu sopan aya nu ngeusian cahaya saha anjeun budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru pek tanyakeun ka Unga Dalang nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge itu aing narada di mana-mana oge cilaka geus aya nu ngeusian tingali itu siapa tuh aing geus itu tobros dipake naon teh teu apik kitu dipake kasti ku aing dipake lari subuh nyaeta ti kainran langsung ke gentong cilaka dulu kurang ajar aing sabenerna Batara Guru mah kunyuk tatanyakeun ka balarea ka dewa pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun lalawora yang ngomong teh hayang sia diciwit ku aing rasakeun aing make aji kemayan bakal diberi aji kemayan bakal lulus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan ka dieu sia ka dieu bakal lulus maneh di hanapeun leungeun aing pek sok ari bisa mah pek bae
dan niraking kang ngawatek aji kemayan dan nira ngawatek aji kemayan modar sia modar siksaha modar ai nah kang teu mati dengar cadas ari nu boga aji kemayan teh saha Batara Guru tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun aing kemayan mah deuleu gableg mah kemayan tamih lumayan rasakeun leuleus ya leles ya Allah lumayan nih 100 tuh HP na cokot kang tuh bisa nge SMS ingat babari nga-SMS mah nulisnya dina kertas tuluy nepi ka batur anterkeun atuh surat mun eta mah bejakeun SMS ampun Batara Guru sejata lu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada tapi da geuning kaula teh teu bisa meureun lain milikna Batara Guru urang ngajar atuh lalawara teuing dek ngalawan kaula Batara Guru amin lain Batara Guru jadi garelogi jadi dewa-dewa aduh nah ya dewa-dewa jadi garelo bongan dimimitian kumane ayeuna mah kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun heuy meungpeung meungpeung kapake meungpeung keur diuk ge mah geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun meungpeung urang make aji mumpung kumaha sia hoi Kakang Semar ampun Kakang Semar sejata lu kaula teh geuningan ieu aya manuk penguin ka dieu geus sia mentok heureuy pogo hileut teh kunyuk sia aya kisikan geura nyingkah Semar ti ieu sawarga manirancan sabab pajarkeun wengke teh dewa ngukut bueuk geus tong heureuy siapa jadi kepret ke aing taluk sia ampun Kakang Semar naon maksudna rek nyokot layang jamu sekali musada ngadon ngabongohan ti tukang sia ka aing hayang nyepeng pusaka layang jamu sono tapi salah carana sia teh lain kitu carana dulu
sok kumaha sarana gengsi sia yang silaturahim jeung aing dumeh aing sangsara dumeh aing jelema teu boga aing teh simu rakyat sia teh mimpin rakyat lamun eueuh rakyatna sia teh rek mimpin cucunguk notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh unggah adat sok dek ngalawan kumaha ka ieu aki-aki buci treu hideung sabab bureuteuna Semar teh lain korai kadut tapi ku ilmu nu matak anjeun tong ngajago ka ieu Semar Banar Nangka Badranaya kitu sia teh atanapi Semarurah kuda Australia geus jang geus teu more teh jang benar ampuna leres Kakang Semar dai kaula mah diajak ieu ku adi ai teu ngagugu kumaha nya kapaksa we geus jang kulit waru angan daru sineuguh walah wah lapur euy Can menang ka bogoh kan. aing mah can ge keterima gaji Lapor mereka. bisa jadi urang mah lapur meureun teuing sok buru-buru sia ubah cager ayo sadaya-daya Kakang Semar sadaya-daya Kang nedaha punten tina sagaro pihak kalepatan tah keur dewek mah aya nilai tambah sabab naon hade silaing jelema menta dihampura ngan aya leuwihna keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura Gitu. ai kolot pinter pisan euy sagaro patenangan leuwihna we Aja we lemes lemes kolot mah Jangan leuwih teh. oh ai teh kitu kumaha meureunna puguh sagaro pageneangan leuwihna urang teh ya dirgahayu yang Dirgahayu. nya anu diulang tahunkeun nyaeta pangarsa Bapak Ayon Syuharis Restuningrat mudah-mudahan panjang yuswana panjang rezekina nya atuh urang sakedap deui nyaeta mayunan sasih Ramadan mudah-mudahan aya dina kakiatan oge hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-65 dirgahayu Indonesia nya cu permios ti akang sanes teh sono pamitan sanes besenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan rupina urang cekapkeun dugi ka dieu kemang tiletik sinebaran sari tutup lawang sigotaka